si dama-dama kumacara migawena disarengan ka Gustina nu ngayakeun urang sadaya ari munggu hakikatna wungkul ku pangarsa Allah singkah kana jalan nu goreng pigawe jalan nu kade getena ka ibu karama taat kana piwuruna kapayundang hirup di dunia hayu gerak saradia yakin urang sawajibna malah keur sampeureun teh Gusti sujud jemaah ka Gustina di akhir moal sulaya yakin ieu bakal nyata sangkan di hampura dosa gening aya paribasa indung teh tungulara kayu bapa teh tangkal darajat dina kateranganana gening Allah moal ngahampura mun teu dihampura ku Ibu Rama sabab urang bakal maut kade ulah kajojonan hilap kana kawajiban hilap kana kawajiban dipundut kunurah kayu dicandak kunu kawasa kureng hapnu panganggesa ngabengka balusa dicabut ku malaikat kang turang teh sakara nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja geus waktu ninggalkeun lemur ngajuk-juk ka alam kubur meunang ali geus diukur mahikeun awak sapuju keung mah geura dulu meunang ali geus diukur mahikeun awak sapuju rek naon anu dibawa duit loba sawah lega meunang ngumpul-ngumpul teh bela nafsu pasea meunang tisuk-sruk tidung-dung nu sok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakatna ge ibadah kateler-teler nepi kanyang kulu ngaler di tengah imah ngagol
ngajolopong diruban diriung ditarunggu diriung ditarungguan Paji Nurdin lagadar datang pasar dede istighfar wa nya age batilu mangis gampar campur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah dang harta anu ngundung-ngundung pakaian duit satatu ngan make boeh asiwung ditambah kai jeung padu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggup paingan Rasul ngelingan dunya mah pangibaran habat kamalinaan tong goyang teu nyubadanan ieu duganing geus nyangkora ruku padung rapu lemah poek rupak jeung atuh genang harumas nu ngelisu sadusa kanu rek maturan geusan cicing babarengan ngarayeuh wa mana sobat mana dulur geuning baralika lembung teu maturan di kubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana nu rek ngadeki geuning geus kieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nya pasarip sukandi teu getos sadia aman ngan amal nu jadi bakal hanjaka nurut ka embung ngan harta nu digugulung cep dudi ayeuna geuning kadu naon keur panjing lares sedih hati cerik nyata perih nahan kuci mata getih harta mah geuning teu noli teu kurang nu nganasehat geus ulah reksa sama teu guna geus kaliwat tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan paremutan parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang jeung sugan ngajadi kamaslahatan nguping ieu pepeling mugisi jadi panggeui